pamirsa sadayana. Simkuring dina waktus ieu bade ngadugikeun sawatara warta anu kantos kajantenan dina saminggon ieu. Pamirsa nu mulia, cunduk waktuna karena acara warta Sakilas Info dina basa Sunda anu dipindangkeun ku Simkuring Rayanisa Putri Septiani. Gawir urug lumangsung di pondok pesantren di Lebak Banten, balu karena seorang santri tiwas margi katuruban material urug. Ieu teh lokasi pondok pesantren Salafi Darul Jawahir di Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten. Korban anu namina Arif Hidayat nuju kasarean dina kamar sanggeus ngaji. Dina kaayaan kasarean urug oge lumangsung ku kituna korban henteu tiasa nyalametkeun diri. Ayeuna layon korban atos dibawa ka lembur halamanna sarta bade dimakamkeun ku pihak kulawargi. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku Simkuring kapayeunan pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayun. Hatur nuhun.